puasa anak pohara jasa ganjaran anak. Kanjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah, salat hayang menang ridho Allah, baca Quran hayang menang ridho Allah, sebab jelema nu menang ridho Allah surga tadi itu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah ridhoan mah teu kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridho jasa mun paes surga eta.